Tah barayanya ari di pelemburan mah kitu komo lamun di sawah mah urang ngopi kitunya ngeunahna ngopi dari sim abdi mah nya lamun ngopi teh tah sok digodog kopina teh meh rada nikmat kitunya tuh uh tah lamun digodog kieu kopi teh jadi rada nikmat gitu dibaturan ku sabatang rokok kretek gitunya tuh sorry ningali persawahan gitunya aduh nikmat gitu diseruput kopina gitu tehnya seger gitunya ningali persawahan ini endah cai suara cai ngocornya pokoknya mah tiis celik herang panon ya